Wah, beres ulin. Tadi geus dipesen ka pamajikannya pang masakeun pinang deles, langsung jeung peuteuy dikulub, langsung jeung rujak selong, kerupuk, jiga nama tadi pas nelponan teh geus beres masakna, urang tingali ka dapur. Teu nya. Jiga nama can masak ieu mah ieu. Ka mana heula pamajikan ieu mah ieu? Yang tanyakeunlah ka budak ieu mah. Kakak, mama ke mana? Duh, kagak tahu. Kemana tadi bilangnya? Gak tahu. Mama kemana? Hah? Ini mah Ini mah pasti can masak ieu mah ya. Urang carekan di kulutusan gede ke. Aduh, si Ririn teh mananya? Cenah XCOD skincare ka dieu nganterkeun krim. Cenah si Ririn mah hese wae teh diteleponan. Ari sia tadi teh nitah abinya. Nitah masak pinang deles, peuteuy dikulub jeung rujak selong. Alah sia poho. Aduh, tuh gara-gara nungguan si Ririn ya teh jadi we poho. Tapi bae ada geus disiapkeun cau jangan ganjel. Moal meureun mau aku kulutus hayah wae meni capek. Alah, itu geningan tuh geus gogorowokan geus mulak cangkeng sagala. Pasti mah makan deui. Aduh, mata kerabol tai ceuli. Gusti. Majikan teh ulin teuing ka mana? Bebeja ka budak teu. Tingali disarwakeun jeung monyet disiapkeun cau. Da kudu ngarti salaki teh lain monyet. Urang teh candahar ampun teh isuk-isuk enang sore tepung di ka magrib urang candahar disiapkeun cau. Perukan monyet. Geus datang tingali. Digelenang di kukulutus ngali sangeunah. Nah ke menyarekan ge tingali sok. Wah, kamu mah. Ya pernah teteh geus pesen ka kamu pangnyiapkeun pinang deles, pangnyiapkeun rujak selong, peuteuy dikulub, hayang tuang jeung nu kitu teh. Nah, kal disiapkeun cau kieu. Si teh teh monyet. Poho abi teh tadi teh nungguan si Ririn rek COD-an skincare di saung di ditu. Skincare naon deui nu di skincare kemarin geus beunget. Bool kamu nu di skincare hayang mulus. Naon deui? Sungut kamu teh skincarean. Sok ganeng ayeuna mah. Urang pamasakeun cek abi ku abi ka dieu. Geus telat hayang naget tadi. Atuh da ayeuna ge geuning lapar keneh nuangan cau geuningan eta matak ayeuna urang pamasakeun bae telat oge. Telat. Kun monyet jeung salaki teh. Jadi moal eta moal pamasakeun. Hayang teh masakeun lah. Bong biomong cenah. Mata oge pararantes kamu mah dibere cau oge da kalakuan geus siga monyet. Ngomong naon kamu bieu? Monyet sungut da ka dieu tah. Surili juga surili oa. Hewe, maneh monyet, orang surili nyetel.